dina nugas kaliwat dina wudu eta wajib dipersingkat gitu nya. Wajib dipersingkat lamun waktu sholat geus mepet. Kahijina. Nu kaduana al kilatimain. Wudu wajib dipersingkat ku sabab caina saeutik. Caina saeutik. Lamun urang tawaf nya tawaf biasana jamaah teh sok marawa tas. Mate solendang digandong eta teh sok aya caian di botol aqua. Cai jam-jam aja di tawafkeun. Lamun urang dina tengah-tengah tawaf teh wudu batal. Lamun niat tempat wudu jauh keluar teh katanya. Area mending sih di jero masjid teh bari jeung jauh ge kitu nya. Di jero masjid aya sababaraha tempat wudu. Aya baheula mah ke tahun 2016 lamun wudu teh ya kudu keluar masjid. Nah, nama tempat wudu kul mah aya di jero ge. Senajan mah wesean kan jauh kan. Urang aya cai ya dina botol aqua teh arek wudu. Tah, ku sabab cai dengan sabotol-botolna maka didinya wajib urang wudu teh dipersingkat. Arti dipersingkat teh cukup melaksanakeun wajib wukul. Beungeut nya leungeun musab sirah jeung dua suku. Kitu ge sakali-sakali. Dan wajib wukul kan nya. 2 kali 3 kali mah hukumna sunat, nu wajibna sakali. Nah, gitu maksudna. Nah, kadang-kadang kan lamun keur tawaf rombongan hek batal. Kaluar eta nenggon wudu, enggeus tinggal jeung rombongan. Nah, tinggal rombongan. Aya geus biasa sih tinggal rombongan ge moal sholat nya, aya kakarang kapan geus kolot mah. Sieun leungit kan. Cek aya carita jamaah haji 2 poe teu balik-balik ka hotel. Ngaringkuk di masjid. Pernah manggian tah aki-aki ngakuna orang Subang. Geus 2 poe cenah. Ngaringkuk di masjid. Teu nyaho jalan ke hotel, da tinggalan rombongan. Dah harita mah kok pekerja hajina teu saloba kos tahun kamari nya, tahun kamari mau loba kan. Aya tahun lagi mungkin loba. Di aya cirina mereka rompi petugas nya. Mereka rompi make bendera Indonesia teh ya petugas jamaah haji. Jadi lamun ka sasar teh tinggal nyamperkeun kali juga diantarkeun. Ieu teh da aya geus kolot maka karak di mana-mana leuwih kan sieun. Ari boga di masjid ditanya geus 2 poe nya di masjid. Teu dahar meureunnya. Jadi lamun sakira-kirana sieun tinggal rombongan geus wudu we dina cai anu aya. Apalagi lamun subhanallah gitu nya cai darurat. Iya. Cai wuduna kudu dipersingkat. Kumaha gambaran cai saeutik teh bihaisu layakfi. Gambaran cai saeutik teh bihaisu layakfi ilal fardhu. Sakira-kira cai henteu cukup kecuali sakeun ngubah nu fardu wungkul. Eta cai saeutik. Palau kana ma'un layakfi. Palau kana maka lamun kabuktian mau sarta sejaman wudu naon maun cai layak pihi antun anu teu cukup li tatimati turi pikeun nyampurnakeun wudu in salasa lamun 3 kali.
Namun 3 kali ente cukup nya geus sekali. Dipersingkat wuduna. Al atas sunana atawa lamun ngalakukeun pasunatan wal mahi cai teh geus wajibna doang beungeut dengan sirah suku. Awita ila fadili atawa cai mah aya jaker sunat di aya jaker 3 kali aya tapi boga pipiaran hayang nginum. Cai deui boga bebek, boga entok, kan kudu nginum. Nah, pipiaran kudu ngararainom. Tah, urang wudu di dinya oge wajib dipersingkat. Liat si mutaromin karena cai sesa wudu arek dipake nginum ku hewan anu mulya. Hewan anu mulya teh jelema kita termasuk hewan sebenarnya. Al-insan hayawanun natif. Jelema kita termasuk sejenis hewan. Dan bedana jelema mah hayawanun natif, hewan anu bisa ngomong. Sabab aya hewan anu teu dimulyakeun. Aya hewan anu teu dimulyakeun. Ya mun kitab sapi nama anu teu dimulyakeun teh genep. Hewan anu teu dimulyakeun ku agama teh genep. Di antarana nyaeta jelema wal kafir harabiu kafir musuh wazanil muson anu jinah muson nya tarikus sholat jelema anu tara salat kalbul akur anjing galak nya wal hinjir jeung bagong wal murtad yang jelema murtad. Eta cek agama teu mulya. Cek agama teu mulya. Harum istimalu bisain minas sunan. Lamun aya cai nya sesa wudu urang jaker nginum. Sesa wudu urang dipake saker nginum hewan anu mulya menurut agama, maka urang ngalika wudu haram ngalaksanakeun sunat wudu gitu. Geus nu wajib doang we wuduna. Bahkan kan lamun sakira-kira teu cukup pahnya lamun dipake wudu nu wajibna doang ge anu nginum masih kena kekurangan. Nah, kajian teh make tayamum kan. So ari wudu mah bisa diganti ku tayamum. Ai nginum mah kan bisa diganti. Mah ai nginum haus, nah gantina. Oh. Minum es tambah haus kan. Jadi tidak bisa diganti kalau haus mah. Wudu mah bisa diganti. Baik, jadi kita mentang-mentang iya orang macam wudu mah jaga ibadah ke Allah, jaga sholat. Mentang-mentang kita maksudna. Lamun aya butuh cai saker nginum, maka eta cai leuwih hade dipake nginum karena keur nulungan kahirupan. Ari wudu mah sanajan rek ibadah ka Allah, aya alternatifna nyaeta bisa diganti ku tayamum. Ya agama mah tengah berat kan urang arek wudu cai meunang diganti ku lembu. Arek tayamum ku lebuna ge eueuh. Cai eueuh. Lembu eueuh. Nya geus teu kudu. Ya, teu kudu tayamum, teu kudu wudu. Aya eueuh sih. Salat engkau nya salat. Sanajan eueuh cai lembu waktuna salat mah salat. Jadi libur salatna kunaon sih? Nya eueuh cai lembu sih begitu. Nya salat mah salat. Eta ngaranna pakidut tahurain. Jelema anu teu bisa kudua susuci rek tayamum lebuna arek wudu eueuh caina ka salat teh. Gitu, lebih gampang kan.
lebih gampang. Seperti mana? Seperti jelema di kapal di luhur, di pesawat. Nah, di pesawat di luhur lebu eueuh, cai oge eueuh, jeung wudu teh. Ajeng minum mah aya, cai minum mah aya. Eueuh jeung wudu mah. Bahkan lamun ka WC oge aya cai saeutik jeung cuci tangan eta lain jeung ngisang. Ngisang mah dielap ka make tisu. Soalna teh geus. Eta jana sok aya nu nitah. Tayamum kana jok kapal. Ini menang teh tayamum kana jok lamun jokna lebuan. Lamun jokna lebuan, sabab ari tayamum tetep kudu kana lebu. Jadi akan diharapkan. Ayo lebuan mah yang teu meunang, da tayamum mah kudu make lebu. Ari lebu mah di mana ada dina jok kapal, ada dina jok mobil ya, ada dina tonggong batur, bener. Yang penting nama lebuan. Sajalah murah arek kudu eueuh caina, arek tayamum lebuna ya salat we. Kan meureun salat teh kaasup sekedar ngahormat waktu. Engke urang lamun geus rine, geus manggi cai atau lebu urang wudu deui atau tayamum tulis salat deui. Nah, salat tadi mah kaasupna sekedar ngahormat waktu karena teu cukup syarat. Kumaha lamun nepi ka pae teh kaburu salat teh nya bebas. Parake turun di kapal paeh cenah ye. Teu kaburu nyolat anu tadi. Teu kunaon sebab tadi geus ngahormat kana waktu. Teu kudu dikodoan. Sabab teu aya waktu keur ngulangna. Kamari aya kan dina beritana jelema hayang nyium Hajar Aswad katincakan ka maot. Maka jelema pagulung-gulung kan hayang kadinya kabeh ka Hajar Aswad. Hayang awakna leutik mah atan geus kolot. Hayang-hayang teh da bersiko karena pagulung-gulung jeung batur anu awakna jago gede. Lah hayang-hayang teh lain perkara wajib nyium Hajar Aswad. Kecuali lamun nya majalana mah teu naon aya jalanna sebenarnya teu kudu bareng jeung batur. Wa kada yuqalu bil gusti nya kitu deui. Dina masalah adus oge sarua jeung dina masalah wudu. Artina naon? Lamun urang aya narek adus waktu salat geus sempit maka adus wajib dipercepat. Ya, kumaha dipercepat teh? Cukup sakali doang. Pan adus geus sunatna mah 3 kali. Adus sakali doang, sekali basuh. Kita tahu cairna saeutik, cukup adusna sakali, ulah 3 kali. Dipersingkat karena cairna saeutik. Ari dina masalah wudu jeung adus mah nya pan disunatkeun dina mazhab Syafi'i mah hukumna sunat gogosok. Mungkin dina mazhab Syafi'i mah wajib. Sunat gogosok teh orang umpama nyium cai sadapa leungeun nya. Diusap ngada-ngada geus balur-balur gitu. Nah, balur-balur. Orang pernah wudu teh ayana mah cai lobanya gegejeburan urang. Cai loba ieu nya gegejeburan gitu. Henteu kudu kitu sabenerna mah. Asal orang nyium cai asupkeun kana beungeut usap-usap gitu, dibalur-balur. Nah, sedang merata geus kitu cukup. Ya. Nah, cukup gitu ge. Eta termasuk ngumbah kecuali lamun kieu ya. Kecuali lamun da baleung urang di baseuhan diusap kana beungeut, tah eta mah ngaranna lain goslu, lain ngumbah, ngaranna mashu. Eta mah ngusap. Nah, ngusap teu ngaci. Jadi ari beungeut mah anggota anu kudu dikumbah, caina siuk, usapkeun ka beungeut terus digosok-gosok udah baleungeun gitu. Sedang rata. Ya enak urang mah cai loba nya gejeburan we wudu teh. Eta dina ngirit cai.
Wanaban jeung hukumna sunat nya. Hukumna sunat mempersingkat wudu. Eta dia mah hukumna wajib mempercepat wudu, mempersingkat wudu. Ieu mah hukumna sunat mempersingkat wudu. Alal wajibi moro migawe rukun wudu. Bitar kisunani kuninggalkeun sunat-sunat wudu. Karena naon lidroki jamaatin lam yurja ghairuhu, karena hayang bisa sholat berjamaah karena moal aya deui rombongan jamaah nu saja. Aya sholat berjamaah kan hukumna fardu kifayah, aya nyebutkeun cek Imam Rafi'i mah sunnat muakkad. Cek Imam Nawawi mah fardu kifayah, cek Imam Rafi'i sunat muakkad. Lamun urang sieun tinggalan salat berjamaah nya kusabab moal aya di rombongan jamaah, maka sunat wudu nu eta dipersingkat. Ngalaksanakeun anu wajibna doang. Henteu migawe sunat-sunat wudu. Ieu mah hukumna sunat. Aya teh mah hukumna wajib mempersingkat wudu. Naam, bener cenah. Makila wiujubi kadalaki, tapi ari pagawean wudu anu cek hiji kal hukumna wajib mah seperti gogosok nya, yang bagi takdimuhu alaiha, maka semestina kudu diheulakeun tinimbang milih berjamaah. Artina naon? Sanajan ayeuna wuduna anu wajib doang kupeda sieun tinggalan berjamaah, maka dina lebah gogosok mah tetep kudu gogosok gitu. Sabab masalah gogosok dina bab wudu jeung bab adus aya ulama nu hukuman wajib. Ieu teh naon di rumah, karena masalahna dibandingkeun maro min nadami takdimil faiti dina masalah sunat ngaheulakeun qada bi uzrin kusabab ninggalkeun salat aya uzur alal hadiri mandarikeun salat adaan. Main patat bil jamaatu sok sanajan sieun tinggalan berjamaah gitu nya. Karena dina salat qada oge nya, lam urang boga qadaaneun bari qadaaneun teu sabab aya uzur, maka urang sunat ngaheulakeun qada sok sanajan ayeuna tinggalan salat adaan secara berjamaah gitu. Jadi masalahnya dikiaskeun kadinya gitu. Tatimatun ari jika sampurnaan ya tayamamu menang tayamum jalma anil hadas saini tina dua hadas. Anil hadas saini tina dua hadas nyata hadas leutik jeung hadas gede. Umumna ngitung hadas mah dua, hadas leutik, hadas gede. Nah dina kitab Sulam Taufik mah hadas teh 3. Hadas leutik, hadas pertengahan, jeung hadas gede. Hadas leutik naon? Hadas leutik nu ngawajibkeun kana wudu. Nah nu ngawajibkeun kana wudu teh, nu ngawajibkeun kana wudu teh berarti pembatalan wudu nu opat. Aya hadas pertengahan, mah junub kusabab kaluar cai mani atawa kusabab jima. Lamun hadas gede mah nyaeta haid jeung nifas. Buktina mah eta teh kan umumna ulama ngituna geus hadas leutik hadas gede we. Hadas leutik anu ngawajibkeun kana wudu, hadas gede anu ngawajibkeun kana adus.
menang tayamum cenah li pabi main kusabab eueuh cai. Kusabab eueuh cai jadi ngabayangkeun eueuh cai teh lain kudu nungguan halodo genep bulan 7 bulan. Aya baheula mah asa sering ya halodo ya. Halodo lila gitu galung. Ayeuna kan jarang ya halodo teh paling bara bulan. Apa yang kena kebaca teh halodo we padahal mah kitu nya. Urang lamun naik pesawat di awang-awang kebaca ya teh cara musim hujan oge. Kebaca ya. Wa hafi mahjurin min istimalihi. Jamana tayamum ieu mah cai mah aya tapi sieun bahaya lamun make cai. Artina jalema anu uzur nya. Lamun make cai teh sieun bahaya. Ieu lamun kana cai panyakitna nemen gitu. Eta lamun urang diperban, kan dibuka-bukanya. Diperban gitu, dapat suku nincak paku, nincak beling, soek, nemen. Pas diperban eta, tong waga kena cai, cai dokter teh. Tong waga dibuka bara poe mah. Ya. Sedangkan eta teh anggota wudu dina wudu. Anggota adus dina adus. Eta kumaha? Eta termasuk jelema ujur eta. Ujur kena cai. Bahaya lamun kena cai. Maka nu kitu mah tayamum. Kan lamun ayana anu diperbana teh dina anggota wudu mah eta teh praktekna wudu apa tayamum apa. Gitu nya. Orang lamun dina dampak suku anu katuh ya diperban kusabab soek mincak beling umpamana diperban. Urang arek wudu we karena kokocok ke kamu istri cai ngumpama tirung sirah leungeun kumbah. Nah, giliran rek ngumbah suku katuh mah da ulah kana cai. Sameme ngumbah kurang tayamum heula. Kumaha tayamumna? Oh sape banget jeung leungeun ku lembu. Niat tayamumna nawaitu tayamuma nya badalan an masyirijli. Teu ngarti cenah apa niat abi tayamum gaganti ngumbah suku. Niat abi tayamum gaganti tina ngumbah suku. Jadi kitu lepas suku katuh mah kusabab diperban ya ulah kana cai nya tayamum we. Lepas dinya ge lepas suku kenca nya ubah eta mah bisa dikubah. Kitu praktek mantap. Lamun ieu mah dina ramo teh kakeut dibungkus make setoplas sarua eta praktekna kitu. Ya, praktekna kitu. Tayamum wudu aja tayamum. Ih jadi ribet beureun nya geus tong sablas timbang bolak-balik mabukakeun ya. Entar disarakeun kana masalah make mujah. Pan aya make mujah mah mujah teh sapatu musim dingin. Aya make mujah mah pan sameme make mujah teh syaratna wudu heula. Engke lamun rek wudu teh kudu dibuka, cukup diusap gitu. Eta khusus pasal mujah dina masalah sapatu. Aya masalah luka perban dina anggota wudu mah ya mari tadi gambaranna. Ya telah menjelma gering terus diimpus itu masih wudu nah kan. Aya selangi kusam, aya suntikan di dinya. Tadi gak ada pertanyaan. Ya tayamum ya di rumah sakit cenah tembokna lebuan. Nya ka tembok geus gitu. Mana lebuan mah. Namanya rumah sakit murahnya anu tembokna lebuan mah.
dan steril kan. Ini mah berapa kalau lebuan. Nah, kapal kan numpakna teh jutaan harga kapal teh numpakna teh. Mal mungkin aya lebu dina jauh kapal moal. Mun aya lebuan mau ditarupakan eta steril. Tiba numpak kapal kelas ekonomi ya asa numpak bis biasa jamaah mah ngaromong wae. Kapal teh meski ya. Asa numpak kapal ngaromong wae. Da bayaran mahal kan. Nah, jadi jamaah no sieun make cai, sieun bahaya kusabab make cai maka mana tayamum nya sanajan gigireuna aya cai. Tayamum teh kunaon bi turabin tahurin ku taneuh anu suci. Lahu gubarun anu taneuhna aya lebuan gitu. Anu aya lebuan. Aya taneuh lulu kalain. Taneuh lulu teh lain tanah begitu. Nah, jadi ari aya lebuan mah teu kudu tanah lulung ka wae, arek tembok, arek naon da asalna lebu mah berarti tanah lembut kan. Da judulna ge make lembu. Tapi eta bahala ka zaman kuliah cek dosen manehna keluar TKR. Aya mahasiswa nu nanyakeun meunang teu tayamum make bedak. Mana tuh kayak pakai bedak, pakai bubur. Cek dosen mana gitu. Nah, sababna karena asalna bedak teh tina bahan tina bahan anu eta bahan teh tina tumbuh-tumbuhan, anu tumbuh-tumbuhan teh ada kana tanah gitu. Jauh banget ya. Tina tumbuh-tumbuhan anu ada kana tanah. Eta ningali dina kitab Madzhabul Arba bener aya eta mazhab saja anu ngamenangkeun ngan luar ti mazhab Syafi'i gitu. Karena cara asalna eta bahanna teh sarua ada kana tanah tadi. Ya di barang itu umum aja. Saya memakai lembu mah, make kukur. Orang mah Syafi'iyah ya kudu dipelajari deui gitu lah mereka taklid kadinya. Jadi patokanana tayamum mah aya lebu bae gitu. Sanajan lebuna ngukur aya gitu nya henteu lebu loba henteu cukup asal aya we. Bahkan namun loba teh ge pan udah dikeprukeun. Lamun teu dikeprukeun peraku tas tayamum caremot nya arek salat teh kalau kapurang perang ke lebu. Begitu. Jadi tayamum cukup asal aya lebuan wae. Mun loba teh ge kudu dikeprukeun. Wa arkanuhu wallahu a'lam bishawab.